Heh, kemana eta kamu? Mere dahar. Mere dahar saha? Si Usep. Enggak si Usep deui wae. Naon deui wae atuh si Usep teh? Karunya bener gawe ka urang tuh. Dar. Ya urang ge cenah hati itu. Kebajikan ulah teu mere dahar urang. Itu. Karunya ya, karunya. Lain karunya. Itu lain urusan kamu eta mah. Nya, lain urusan uing, tapi urusan pejitna, urang mah urusan pejitna candaan. Candaan, iya pulanya, bukan enak sanggup di mah, wap mah. Ayah sepnya, cek aku udah gitu, ayah sepnya. Jadi di bala-bala, weh jangan gitu, baik, gitu. Atuh kan si Usep teh boga kene kolot, meureunana henteu ka kolotna. Hi, kolotna ge sarua cerek. Keur pase oge kolotna teh. Karunya, Lieur kamu mah urus-urus wae rumah tangga batur. Itu urus rumah tangga batur. Rumah tangga mah diurus kumanehanana. Ngan urang mah ayeuna teh keur ngurus pejitna, ngurus beteungna. Kumaun maot sadahar dong. Nya bayang maut mah dikubur jika geus ka ditu lain uruskeun batu gerohan, lain nguruskeun batur. Si Usep sadahar. Entong jika ka ditu. Ngomongnya kudu Usep. Ya henteu pe bae. Bae sok-sok enggeus entong. Karunya tuh Usep. Usep. Di pos. Sok-sok entong. Karunya dan. Ya Allah sulam.